dan hiburan telen dewek wae akang ilai nge ayang berngibur cik wah ai akang ilai mah kudu make lagu geura ucu dipancing make lagu geura cik menta lagu Wangsit Siliwangi wah ucu lagu bersejarah tau Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji dar panayagan mepeting ieu jadi anjing aingan cekat terangan sungut anjing teh najis disebutna oge najis mughaladhah najisna eta sungut anjing lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui ku najisna tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah di sini survei membuktikan. Jadi sanajis sungut anjing melalui najis di batan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Islam. Bener Islam. Bener. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam. Goblok sia. Ai akang nyeri hate kunaon atuh. Kunaon. Kunaon nanya ieu. Kunaon teu gablek rumah sia hirup teh. Ai bapak aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing dikeplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tempat usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing
Bapak ini kenangan ayah ini keplos pang pang ling rumah kating tuh geblos. Ulah naon ngawaku naon sia ka aing. Kang, air rumah sama akang itu ke rumah sakang hampuranya. Ya teh ke kiki teh ngendang beteknya. Sama akang rumah sakit itu dari kedangan hampura we Kang atuna. Dume hampura benang dipentah der kasalahan di jeun-jeun. Nyemai batur. Minta lagu saha ieu teh? Minta laguna. Bapak mana? Bapak akang itu tuh. Saha? Bapak itu teh panggeur akang itu. Bapak Semar. Kabina-bina teuing. Sia maka digugu atuh. Da mulut lagu atuh dawang si Siliwangi naon teh. Saha nu mulut lagu teh? Bapak Semar, Bapak Akang, tuang sama bapakmu. Maka digugu sia mah. Nah, kolot teh. Saha kolot? Ya kolot. Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen. Kelakuan teh. Manusia percobaan. Percobaan kumaha Kang pamali. Eta teh Semar teh manusia percobaan, satria baja hitam teh eta. Aduh. Leungit bajana tinggal hitamna. Waduh, kabina-bina teuing sia teh. Meneueun nu ngalarti si goblok teh. Doraka ka kolot. Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampa suku aing teh tuluy inum. Jadi panjang. Sugana nepi ka TBC. Sirka rieu beukang ulah kitu hayang kawalat doraka gawang kitu teh. Kamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh. Kabina teuing. Kokoh kabina kumaha teh. Batur mah dipunjung. Naon Semar beungeut bodas awak hideung. Ada kitu atuh logatna atuh. Batur mah melak sereh teh hektaran, melak sereh teh paling saeutik 10 tumak. Dar bapak aing mah melak sereh dina sirah. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna. Dibalik teh. Totat dibalikna ge. Geus malik-malikeun akidah si goblok. Bahaya. Naon? Awak beucitreuk jiga entok jaluna. Aduh. Awak hideung beungeut bodas pinguin lain. Kade ulah hareup teuing teh Kang. Sabab dina Kanyahoan ayeuna mah sia. Ngomong. Teruskeun sok. Lanjutkeun. teraskeun jang. Tah kitu. Nah, teraskeun mun mah eta kumaha? Teraskeun. Sok. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot. Lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain. Sabab indung tungu rahayu bapak tangka darajat. Lain kitu tadi mah lain. Indung tung saha teh si goblok teh gane. Saha Kang teh? Ada lain kitu tadi nage. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu meunang ridho hampura indung jeung bapanya penyep. Tadi mantok kitu. Tuh sarua. Pek lawan tak si goblok. Aing teh ngomong teh jeung bapak aing lain jeung sia. Paduli teuing da lain kitu tadi mah ngomongna oge. Si goblok. Loba saksina. Sa teh lamun wani datang ka aing goblok. Naon datang ge teu dibere duit. Dibere duit mah kudu boga hajat lain ku aing. Ka dieu we wani mah. Manya aing kudu ka dinya ieu kosong. Hah? Pikeun ka tukang ojek. Goblok. Kalau lu berani datang ke depan gua. Hah? Bener eta teh? Sok. Bener? Sok. Bener? Sok. Bener? Ganeng. Sieun kunaon bareuna oge? Sok, sia lamun aya kawani datang hareupeun aing. Bener ya teh? Sok. Bener?
Si goblok bener-bener mah. Hah? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang awak kira. Oh iya. Anu milu nimrung ka aing teh. Sugan teh kasep sakitu beungeut jiga jahe menang mekrek. Teu apaleun. Naon? Alus keneh jahe menang mekrek tibatan beudeg aing. Heeh. Nepi ka ruksak ieu beungeut. Hebatnya. Lain hebat goblok goreng. Peduli teuing ah. Ka ayet. Heuh. Gusti. Allah. Aduh, cacing. Teuing. Aduh. Dosanya, aduh. Duh. Nang goblok kenal di dinya sia. Alah ohang. Aduh. Damang ohang. Henteu. Ai sia nyanteng ka dieu sia teh. Aduh damang cepot. Alhamdulillah. Aduh. Mesin aku. Aduh. Goblok sia. Abung kanu leutik sia teh. Abina-bina teuing. Akang biasa beuki goreng patut. Sia nu beuki goreng patut mah. Wing mah geus buku. Ai dewek mah ye. Dah, si ganteng komplit teh aing. Hah? Si ganteng komplit. Manya ganteng komplit. Tah ieu mah geus boga penyakit kronis. Penyakit naon? Teu bisa diberubah-ubah deui. Naon? Kronis pisan. Penyakit naon euy? Kasep. Si goblok penyakit kasep cenah. Maja kasep teh penyakit. Aduh hang damang hang. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya. Mohon. Iya, aduh. Alhamdulillah aduh tepang sareng urang Garut geuningan. Naon sedih Garut? Pamanukan. Hah? Pamanukan. Pamanukan. Heeh. Atuh ini salah panggung beuneunan. Sia kudu ka mana atuh penting ieu? Ka Garut kitu. Nya ka dieu apana? Ka dieu nya. Aduh. Alhamdulillah. Eta ge geus lila. Naon? Cenah mah yang tatabuhan. Bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta itu. Nya. Bapak Haji si Rasta teh. Hei. Montong susah sisi sia teh. Naon sih? Bapak Haji Rasta. Bapak Haji teh hajat. Ngawinkeun si Rasta. Salah. Naon sih? Salah belegu. Anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta. Tapi saha? Anu kawin mah Neng Nunung kacep Beni. Tuh, pan bener. Salah sia mah tadi. Nona bener wing mah. Saha? Bapak Haji teh nikahkeun Sira. Salah. Bapak Haji Rasta miwah ibu Nyai Asih, Haji Asih. Nikahkeun Cep Nunung sareng Cep Nunung manya Cep Nunung goblok digeuleuh goblok meni rujit sia teh tong boroning batur we ngaca juk pingsan atuh nikahkeun Neng Nunung Kacep Beni nya gitu. Anu gawena teh ngan ukur balap weh saha Beni. Oh Beni teh tukang balap kahayangna hayang jadi pembalap. Aduh kalau jadi pemborong kan bae usaha mah naon we atuh pemborong gitu pemborong nikah poe ayeuna kitu hayang nikah kamana we ngomong masa dibayar keun da ieu mah dina hiburannya Kang aneh winge aneh naon
tadi aya nu eta pas akang datang pas akang teh kan lain akang gitu dalang datang tadi aya nyebutkeun cakang naon delon kasaha ka dalang nyebut delon delon nya dalang ieu mah kasep atuh dengekeun heula delon ondel nah jadi onel goblok aduh alah Kang samutan heula atuh da dewek mangeus naon eta ho euy alus sirina euy sok samutan heula sambutan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kela penonton supados jempe heula kumargi Bapak Ustad Ohang bade sambutan atuh nuhun Bismillahirrahmanirrahim. Margi Bapak Ustad Ohang teh upami teu jalaran pe wae para penonton moal diteraskeun. Mangga. Atuh nuhun. Kaweureun, harurotos sawatos. Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lain seserian. Jawab lain seserian. Balikan deui. Sia. Nya sok sia masih mana balikan deui ngomongna jurig karek nepi mah nya geus rek balik lain maksudnya ngomongna balikan deui mah diwaler sabab naon lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib nemalana teh gitu aduh si jurig Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Sok teruskeun. Emang ngawakilan nu kagungan jahat. Hajat lain jahat ya. Hajat pangersana ini popolatot Bapak Haji Rasta anu parantos nikahkeun acan keuna atuh parantos nikahkeun putrina Neng Nunung Kacep Beni putrana Bapak Ikin Herwanto kalih ibu Iis Kartina di Pusaka Nagara Alhamdulillah ayeuna parantos sok teruskeun sia we tuluikeun naon sia teh atuh ngabeja teh ngaberet sok atuh kumaha atuh Kang lah wing mah bingung mending kene kerja sama jeung Akang sok kumaha